sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Siti Amanda Pitaloka dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Saliyat ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tanaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngaluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.